balangsakna aing ayeuna harga gas jadi mahal ieu aing. Hah, lima balik deui ka zaman Firaun ieu mah. Nista pisan aing. Nang meuli gasna eueuh deui. Nasib aing mantap ieu oge na. Majikan kalau molor-molor. Aing malah ngalah seluruh atuh lumayan daripada meuli teuing gas. Ah, sakrapun teuing aing. Aduh. Aya kita si opik ieu teh. Aduh, ieu suluh. Baloba teuing na urang ge mah teh baru tuhun suluh. Ah, rek balik heula pinjem bedog. Aduh, sasia teh tunaan di dieu, ampun Gusti. Teuing, sunyung teh. Teuing duh. Pik. Mak. Latas di mana? Nah aja we, ye. Teh kanterkeun ieu ye. Dukuh ye. Dukuh teh dijual ku emak. Dijual. Heeh, da mah teh boga duit. Ari pang dijual atuh ai urang kumaha tuh? Kan iya aya bagian maneh ye ngasaan saeutik ewang. Wayahna jang. Urang sabaraha kintal? Ah, 2 kintal setengah meureun. Atuh mudang nang gede atuh mah menta-menta aing jang sakeun meuli udud mah aing keur teu usaha ieu mah pamajikan aing hayu wae ngawek we di imah ieu. Ye. Pake mayar pajegna, mayar listrik mah mage ayam dangdan atuh. Hah, dah heueuh aing mah mareg pisan sakitu geus nini-nini ogenan. Ih, kitu kudu ngora wae nu dangdan. Cing Dangdan sayang. Ngasaan ieu? Oh, heeh, saeutik ewang nya jang hampura. Heeh. La ilaha illallah. Nah, geuning ieu mah kokosan mah. Ih, nu aya lagi kokosan, paduku mah dijual. Ampun, teuing aing mah hayang sotenan duku dan nu kieu mah kalabokan monyet atuh. Lain hakaneun jalma lah, cigoden mah lah. Tang aing mah Teuing, ai sugan aing mah heuh duku. Nista pisan ka anak mah ni kekedna ka anak, mun dijual kabeh atuh duku. Ieu mah diarah moal. Lah, heuh batuh. Aing da hayang yeuh keur hareudangna lah. Bari nage tek nampik pangasih, kolot pangahaja-haja nganturkeun ka dieu. Lai sugan aing mah tuh da rek mere teh duku atuh mah lain nu kieu pasti nu kieu mah kahakaneun naon atuh celemes oge teu beukeun nu kieu mah. Ya, lamun celemes ngahakan nu kieu begitu geptek ku celemes pingsan. Ieu mah ari ngomong teh sakawas kolot, mang jeung bedog. Minjem bedog. Bedog yang naon atuh? Itu jangan lahan suluh mending ngamparnya Jangan suluh. Heeh. Geuning gagabah pisan itu mah suluh suluh batur teh bisi doraka mah geus sakitu geus kolotna geus bau taneuh. Ari kitu kumaha? Heuh itu teh suluh teh anu ajengan mumu. Gagabah geuningan wek dulu anu batur ah. Ari ieu maneh nyala. Yeh, mak ye ai urang mah budak keneh mak moal nepikeun ka doraka. Deui. Enggak sia lah.